Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentangkan kuasa abdi yang menerawati mewakil sifat 12 paniki badai ngadongeng anu dijerna situ panenda. Ujung ada cinta ibadah kekuatan. Cinta memerlukan perjuangan cinta modern. Kalian disorang hampir ikhlas. Najan dipisahkan ku anggar dan tempat. Hari ku cinta mah mau burung jauh di jujur anggar di perak. Disantang gelir gani mengawiru cinta di mana. Iji mah lagi coba kita mulai panggal cinta. Sanaos itu hari akibat pada abdi mah tuh cuma perak. Belum kaderung bentak karasa anu ayeuna maluruh dua nana ajurung dua nana bikin maluruh laratan sewa-sewangan Dewi Rengganis maluruh laratan disangka bontila lagi sabalika pateangan-teangan tuk dugi kanya listrik atau piswini cunduk waktu di zaman Angguna Dewi Rengganis sareng pisanan temburu patok tuwau pangkat jokowi kalayan disaksian umiji batu anu kiwari malah batu cinta cincunan buah hati radakan kinan anuman sisi abdi mereka paramus aku kan merupakan pentalira nanti ridho begitu ayeuna urang biasa apa ibarat apa kebahagiaan itu sampai dengan dedeh akan oge akan kami ieu teh mangkah sama tujuan kuning nuturkeun industri bermekanis pembangunan demi anu disija saya deui suatu atau pasar sahira kiwari apa kecida gulana bunga kadiri diri gue kurang tiada apa-apa dia tempat walau emang gadis kalau disantang secap-cap nasono di roda gede baju cinta talajengna disantang ngedakeun pamasadanana pikeun nyanyi Dewi Rengganis yang tangos bae Dewi Rengganis oge teu nampi sareng terus jadi cita-citakan ya ieu Dewi Rengganis aya kana sangka menawi keabotan mangga hoyong naon bae mau buru ditarekaan pikeun cinta apa kasalira jangan dua hati asli abdi teh kalau dipangdamalkan sungguh itu sumangga akan dipangdamalkan tangos baik gelis kujeng hingga upos itu dalam dipiwar pada malam oge tangos ahabangan mereka asa semampu akar atau ngomong Kocak kisah kamu katalah ibadah kesepian ngeluarga sakur kemajisana kisah kang menjegel mah dibangun kekuatan rohaka bumi inggeng sampai cai nyusul pria cai nyusul gak eta katempatan kudu jadi terhilang kisah kang oke gak ada motak bola layanan sabada kisantang tiasa nomana karena kamu dulu Dewi Rengganis terus bae Dewi Rengganis itu solayangan janji kisantang sang Dewi Rengganis mengeutkeun janji untuk cinta tak kiwari mah situ Katenggang teh pustaka cara minangka hiji tujuan wisata di Jawa Barat nah habet katelan situ Katenggang ke aya tutulan secara pasti dan SMA kawin nanti Katengan maksud Katengan teh dicanda dina asalmu asalna langkahan wisata Dewi Rengganis anu silih teangan atasi Katengan teangan
kiwari ngajang derek jadi hiji pulo anu berenang aja setelah situ. Eta pulo teh dinamian pulo asmara. Nyatangtos bae dicandang tina asal asal eta marahu anu diagungkan asmara ku Dewi Garis sareng ku aya nalageda eta kiwari aya mitos atanapi kepercayaan sebagian masyarakat yang saha bae anu gaduh papacangan bakalan hubunganana lamun layar di atas itu. Ku aya eta mitos tangtos bae seueur anu wisata kaena situ Patenggang teh disarangan ku BBD-na sewang-sewangan. Mun sakitu anu kapihatun amanat anu tiasa ku urang dicanda nyaeta moal aya anu teu mungkin di dunia ieu komo lamun urang miboga kakuatan cinta, wah cinta ka Allah, cinta ka Ibu Rama, anak mah cinta ka sesama. Urang oge ulah sieun mah ditinggalkeun ku kumaha teh urang. Da ari jodoh mah